Eh, Coba penonton lihat ya. Ini real. Coba Yi, samperin Yi. Ya. Astagfirullah. Tuh, ya Allah. Tuh. Cepat Yi, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rabb, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi biasa dengan kita berdua. Tetap di channel wisata mistik ya Iya. Sekarang kita sedang berada di sebuah lokasi Puncak Karang. Request dari siapa Yi? Oh, request dari subscriber kita. Naon. Subscriber kita. Alhamdulillah, tapi deal dilandainya, bahwa naon namina teh kekenging lumpat deui saumpamikeun aya nanaon. Deal aja. Siap, alhamdulillah. Moal siga nama. Lokasi anu dituju mungkin sebuah perkebunan di sebuah wilayah Garut Selatan, masih di sebuah Garut Selatan. Mudah-mudahan diberikan keselamatan tanpa ada itu gening siga itu teh kebun jati itu teh Alba itu teh ari jalana ka dieu itu jalan teh di Bukit Teletabis teh dekat tembus nanti ke Pantai Sayang Heulang, Jalan Akulnya. Jalan Akul. Kita udah berada di apa namanya? Akan masuk ke sebuah hutan lain Super sekali ini. Nah, Super sekali ini masuk ke dalam ini. Astagfirullahaladzim. Naon eta teh? Kela ieu. Nah. Kela blur. Naon dia kela. Astagfirullahaladzim. Nah, seperti itu Assalamualaikum. Waalaikum. Balokeng gitu. Astagfirullahaladzim. Kela cicing lagi. Mana nu mana? Itu. Cik cepengan heula halik urang pareman heula eta nah hapena. Naon bi teh balokeng? Gangguan. Kumaha nu ieu? Coba lihat pemirsa. Iya tuh, coba lihat. Astagfirullah. Gali naon? Hah? Assalamualaikum. Siap deal. Set calik eta lampu. Bismillah. Allah. Bawa ini. Hah? Itu Set kela. Ya Allah, ya Rabbana. hadir. Ayo mah bukan. Si Ganu dioyak-oyak gitu. Oyak Allahu Akbar. Cik sampeur kan. Lain kok ayeuna lira. Hah? Duaan ka itu. Duaan ke mana? Yang tingali. Wah ayeuna lira ya. Para penonton oke penasaran mun laras amen lu dengan mah kedah ku amen nyalira gitu cik sok yakin mun yakin mah bener tah kan kade bisi pas ngagejelig eta bieu eta tah tukang kalapa dioyak-oyak sok da urang
naon. Nah, Aslina ieu mah. eta teh kagan bieu anu hayang teu cicing heula. Jauh keneh teu beunang. Teu beunang. Tak ieu tangkal ieu kan. Mun ieu. Abi ningali sosok aki-aki ya. Di mana? Tadi mah di dieu tah. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Lain balokeng murag. Tah ieu tangkal ieu. Sok lamunnya mah kieu. Coba pemirsa lihat baik-baik ya. Bukan lihat baik-baik ke heula. Iya lamunnya mah kayaknya lamunnya mah aya di ieu tempat. Lamunnya mah aya di ieu tempat. Buktikeun deui bahwa anjeun aya dina ieu tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Tuh berarti seueuh. Tapi si cik sok coba ada ke tanah cik. Allah. Berarti ayah. Allah Akbar. Cik sok kadenya wanita. Berarti ayah kumaha. Kadinya ludeng teu tewak mah tewak atuh bari sok keur aki-aki. Tah ieu barang bang ieu. Munur teu luas munur. Asli teu luas sih. Saung. Astagfirullahaladzim. Ieu mesti ganu ngahajakeun ieu. Hadir jauhan nih buat ngabus ke kebon jati albait teh. Hah? Tapi keluarna anger kenehnya kan tadinya Ya, kami yang request kita harus di Puncak Karang. Hutan masih di area Garut Selatan. Jalan Nakul, Bukit Teletabis, Nubrasna TK Pantai Sayang Helang. Kita sekarang berada di lokasi sebelah sini ya. Alhamdulillah. Kebon jati anu dimitoskeun ku batur seueur sering penampakan. Bismillah, mudah-mudahan teu ena naon hiji gangguan tadi. Alhamdulillah. Set aman. Lain siga anu ludengannya tapi sebenarnya cuang cileun abis teh. Dia cuang cileun kunaon? Bisa digigireun sigan basa di ditu teh ya. Oh gitu. Bakal ka mana? Nengan pilumpateun sarua. Bismillah. Doana. Ka mana? Lain nah brasna ka dieu deui Asa bulak-balik ieu. Bite masuk ke kebon jati. Masuk ke kebon jati. Tapi keluarna ka dieu deui urang. Astagfirullahaladzim. Kalapanu tadi mana kalapanu tadi? Nya puguh paling parah kan. Nah, ka dieu deui euy. Brasna ka dieu deui. Astagfirullahaladzim. Hah? Pada aya deui. Dipae di nya. Ieu di dieu. Karena kalapa ieu tah. Kalau aik mulang kumaha coba? Lain ieu ka mana dia bulak balik ka dieu ieu teh. Tempat teh. Ya Allah. Lain tiap iya aya wae nya anu dimitoskeun ku warga. Dimitoskeun ku warga teh emang eta gitu. Mun sosokna teh. Ai urang mulang kumaha ieu. Abus di kadi deui. Ai tadi pas tadi teh pan masuk anu masukna teh anu tina
anu aya awi sisi jalan, Nya. bus masuk kadinya. Muhun. Terus ke kebon jati. Kebon Jati Masuk. Tadi itu nate anu beras nate ka anu jalan yayasan anu di Kulon. nya ras. Tapi keluar ka dieu deui. Kana kalapa deui. Ya Allah. Ya Allah. Hah? Teu enak rasaan euy. Hah? Bismillah. Enak kemana? Hayang keluar pokoknya mati area dieu. Dia keluar di area dia. Tapi ka dia. Hah? Bismillah. Ya Allah. Tunjukkan jalan. Ya Allah. Kasasari urang ieu euy. Hah? Itu terus kali itu ya. Kamu balap. Kayak dia we. Ku ka dieu yi. Tah sora ombak teh di dieu, sora ombak teh. Iya. Sora ombak teh belah dieu berarti laut teh belah dieu urang teh ka belah nya heeh ka dieu. Ka dieu deui ya Allah. Kalau tadinya. Tadi deui. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Allah, ya Rabbi, ya Allah. Alhamdulillah. Setengah hati. Ya Allah. Kemana? Bayi. Ayeuna. Bisi-bisi gitu, bisi ulah makhluk-makhluk nukar itu jujur mah te naon te etis lah gitu lamun sigan nu ngajak nangtang sok lamun bener mah aya mal kagok gitu kali mal kagok kacen urang sampeurkeun. Nya gitu. Hah? Hah? Lawan lu. lawan kumaha? Ya lamun seandainya sosokna nampakeun mah Urang kasarung ieu. Kadi deui. mana itu? Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Dari napak tuh cincin lah ya. Sampeurkeun ya, ha? Bantu lagi. Oh iya iya. Hah? Aya tuh. Napak teh sampeurkeun ku urang mah ieu. Sok wani mah kadi atau urang nu kadinya. Punten ieu. Lamun sakirana mah urang kela. Kenapa kitu sih kenapa? Ha? Kenapa ki? Kenapa? Cepengan heula ji. Cepengan heula sekedar. Siap. Ayo. Coba penonton lihat ya. Ini real. Coba Yi, samperin Yi. Ya. Astagfirullah. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ya Allah. Gimana itu motor bakal lagi. Gewat. Ya Allah.
Astagfirullahaladzim. Nuturkan terus ya. Nuturkan terus. Allahu Akbar ya Allah. Allahu Akbar. Mundurillah, 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 mundurillah. Tinggal aku wae. Kebusieun. Lain kudu nuturkeun terus. Balik deui ke mana jalan coba. Oh, bismillah. Ya, abi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ajmain. Ai canak motor. Abdi papah ti payunnya. Hah? Moal. Sip. Alhamdulillah. Bismillah. Aman lah. Ka dieu. Kebon awi cicing lah. Lain. Duaan orang terus ya mah. Iswal kebon awi. Lain di. Iya teh. Lain. Lama nih mah. Keun bae. Lain Bas. Lupa motor dilebet kan itu. Apa nas? Mulah pelok. Kakak habis. Asli mau nuturkeun deui ya. Hah? Mau nuturkeun deui ya. Lain ketu kata. Lainnya kumahanya bedana teh naon ieu duaan gitu, duaan jeung lamun opatan gitu nya, lamun geraya egi terus agelar urang teh fokusna teh kana kamera gitu. Coba kamera di dieu nyepeng. Batur mah teu mikir. Urang ayeuna paribasana naon namanya teh profesionalnya mun lompat ka mana wae kamera ka mana jigna tipu lamun modal gapura TPU nya ka bukit kain ngan pirasat man nuturkeun ieu teh sepinya ieu. Sepi kumaha tuh jam 2:30. Ayo putaran jalan mesti ikut asa nyasap Salinggung. Oke. Lain nuturkeun terus di tukang. Sieun pas dihareup we. Wah, di dieu ayeuna bisa nyanyian teh. Di ditu mah tadi ribu. Bacaan teh enak pirasat ya. Astagfirullahaladzim, aya deui kumaha ieu. Mana? Astagfirullah. Cingela. Cing blur ieu kan atuh. Aik balik deui jauh mah nya cing. Blur.
calik lah. Malipir ka katuh, malipir. Kalah di pareuman, malipir ka katuh. Terus kadinya. Katuh. Lewat tuh. Ya Allah. Lewat. Katuh. Ya Allah. Cepat ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Ya Allah, ya Rabb. Ya Allah. Ya Allah. Ya Allah. Terus itu. Ulang langsung ulang. Ngesatkan dia mah ya Allah. Allah ya. Tetap stay tune di channel kami Wisata Mistik. Tonton terus, like, comment, and subscribe. Tok hilap oge. Terus ayo.